Kunaon sia teh ngalamun wae. Bawa keur begernya. Lain beger-beger mah aing teh putus. Putus jeung saha maneh teh? Jeung ka bawah tuh mah manya putus jeung Mei aing teh. Emang si Esmi kunaon bet bisa mutuskeun maneh? Oh mah si Esmi mah ningali harta mah euy. Oh gitu. Keun bae le sing sabar we atuh. Terus aing kumaha tuh ieu mah? Boga kanyut teu berguna, geus disayang-sayang ku aing digedekeun mah euy. Heuh nya geus atuh kumaha dibere solusi atuh aing narima mah. Solusi naon mak? Lamun maneh mung kabeungbeuratan ku kanyut, teuk we kanyutna. Ngomong naon satu beungbeut wae, satu make kanyut meureun. Oh mau badag mama. Akan beungbeurat gantungkeun di luhur. Aya. Komisi atuh euy, saeutik mah euy aya meureun. Komisi naon nih mana? Tek beja we menang hadiah tinu emi. Hadiah nage aturan berupa duit cetek kulkas. Kata tangga mah tuh inget we komisi nyagi hadiahna kulkas. Meni karoos sia teh da kulkas nage ancur atuh. Mending ngopet menya hadiah wa teh hancur. Nah, da si ieu mah masek mihna tarik teuing. Jadi kulkas nage murag ancur. Bodoh jelemana. Pira gara-gara hadiah kulkas hancur gara relok ieu nya. Anja. Sia aya meureun goblok anu gelo mah. Urang pun gelonya. Mang Bule, abi rek nanya. Nanya naon teh? Eta kos Mang Bule hirup sesorangan kumaha tah rasana? Kumaha rasana tentang naon teh? Da abi ge bingung atuh. Nya eta keseharian hirup sorangan kumaha tah? Nyari atuh teh segala sorangan teh, neangan duit sorangan, nyisihan sorangan, sare sorangan, bahkan teh Bahkan naon Mang Bule? hayang kaluar kudu sorangan teh ripuh. Apalan. Hiji, dua, banget nah lain ka dieu lain tong naon kamera. Gitu. Fokus. Jadi si wajahna teh urang teh seolah-olah beloon tapi polos teh geuning. Tangke aya nu nyampurkeun nyarekan nya. Sok. Kepatan ku aing Sok. Teh jadi lamun ngonten hayang viral mah teh. Jadi si memek wajahna teh ekspresina teh hade kita memek wajahna teh. Mimik goblok lain memek meureun. Mimik maksud aja. Kacau aja. Warna edan. Mulai naon raruas kieu urang tara-tara. Ulah reuas men, urang teh men aya pagawean euy keluar Jawa sabulaneun men euy. Anjir gagah, gede duitna digana. Pasti gede sigana mangan urang mau jadi hariwang men ngan hiji men. Naon? Pamajikan aing batur men. Didinya mah kawas nu awawuh karek sabaraha poe meureun jeung urang teh pan aya urang ngajagaan tuh beurang penting dijagaan ku ieu. Men aya kitu mah. Maneh teh kan balad aing hiji-hijina men dalam dunia teh. Tah urang amanat ka maneh men. Pangjagakeun pamajikan aing selama sabulan luar jeung jerona. Tenang, tadi dititah oge ku ieu. Palem. Tapi men aing amanat ka maneh. Naon? Ulah di jero men. Soalnya pamajikan aing teu kabeh. Tenang, bisa. Aman. Bener men. Ayo, urang jagaan ayo. Jang calon pemajikan aing anu keneh berstatus punya suami kudu minang pasya maneh teh Nah, ku aing ditungguan di gerbang pengadilan anjing. Bejana maneh nganggur keneh. Aing sabulan teh. Majikan ge uring-uringan anjing. Kebenaran men kitu mah. Mesen lu gawe jeung aing men. Kabar yang indah. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ayo gaskeun. Di mana? Aing mau ngerakeun ka babaturanna men. Gawena di BCA men. Anjir, di bank. Anjir gagah aing setelan ka meja atuh. Makanya di meja segala. Biasa men. Setelan raradutan. Nah, di BCA mah kan biasanya ka meja terus setelan rapi mulai. Iya mah beda men. BCA anak
bangunan can anggeus men. Goblok weun teh ingat tukang ngaduk aing. Sangeun atuh kape. Geuleuh kieu beungeut. Mak, Oi, lapar ya mak, geus ngejo can. acan ing mah can ngejo da. Aisyah non gada ketung jeruk di mah teh. Apaan biasanya ge teh karek gablek atuh. Aya meureun teh sanggup poe mah mak. Aya, ngan sanggeuk nyokot ge kudu make taraje. Aisyah nyokot naon? Jeung kudu make taraje sagala. Apaan sia hayang sanggup poe? Eta mah aron atuh mak. Menyaingan ke aron, memang aing teh meri goblok. Sia goblok atuh ari awas teh kudu kumahakan aing teh. Jangan beas ya teh keluar teh. Mak, Oi, ari mah nganggur. nganggur, Geus gawe jeung aing atuh mak. gawe naon? Moto mak. Ah, teu bisa le moto mah. Mak, masalah teh bisa mah gampang ke diajarkeun ku urang. Mun deuk inget ayeuna. Hayu atuh. Ayo sok cenah heula tuh. Naon sia teh gawe teh kalkah kieu le? Pancek aing teh lagi moto mak. Sugan aing moto jelema, ari pek moe tonggong ari sia kumaha? Cideung sarua mah tuh mak.